Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina dinten ieu abdi Irfan Fakrianto salaku panunggu catur anu bakal ngabimbing kagiatan debat. Pijar anu baris diobrolkan nyaeta pentingna pengajaran bahasa Sunda di sekolah. Samemeh debat dimimitian simkuring baris ngamonahkan anggota kelompok hiji nyaeta Ahmad Bayu Permadi, Saidar Gibral Zulfikar, Rafizan Muhammad Jawa Lasmi, Ahmad Ali Mustafa, sareng anu terakhir nyaeta Rizky Rusdianto. Ayo orang mimitian, kuring persilahkan anjen nyadiakan argumen. Saur kuring diajar bahasa Sunda teh penting sebab bahasa Sunda teh mangrupa bahasa daerah anu kudu urang lestarikeun. Kuring ngabantah sabab bahasa Sunda teh pabeulit ngomong jeung diajar. Abdi henteu satuju sareng Kaidar. Sabab bahasa Sunda langkung gampang tibatan bahasa sanes. Barina oge, urang oge bisa leuwih deket jeung urang Sunda ku cara diajar bahasa Sunda. Abdi henteu satuju margi saur abdi mah kalimah-kalimah dina basa Sunda hese diucapkeunna. Abdi henteu satuju kana pamendak alim. Margi dina pamendak abdi ngatos pelajaran basa Sunda gaduh kaunggulan. Nyaeta ieu nambihan wawasan oge wujud kacintaan urang ka NKRI. Kukituna bisa dicindekeun yen pangajaran bahasa Sunda di sakola teh mibanda keunggulan. Nyaeta tiasa nambihan wawasan oge wujud kacintaan urang ka NKRI jeung oge mibanda halangan. Nyaeta hese diucapkeun. Eta kegiatan debat di kelompok hiji abdi salaku panunggu catur nyuhunkeun dihapunten tina kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.